Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun aturan wilujeng wanci kiwari kanggo ka baraya sadaya anu di mana wae ayana, khususna kanggo Kang Wahyu anu salah sawios di FB. Saurna hoyong pangmirikeun petikan kacapi tinu Madenda. Sumuhun mangga akang manawi wae katampi kalayan kabingahan, nanging ngapunten simungkuring sanes bade ngagurui atanapi sanes bade mamatahan ngodai kamri tangtosna ieu mah estuning simkuring apresiasi wae tina petikan atanapi tina pirigan Madenda. Atau nu teu acan subscribe mangga di subscribe wae, like oge komen di kolom komentar, biasa oge di share sareng ditoel loncengna supados teu kakantun video-video kabeh-kabeh lagu-lagu Sunda atanapi saputaran dunia musik tangtosna mohon. Sumangga tuh bilih teu nyang kolom ting kana waktos urang sanggakeun pamunut ti Kang Wahyu, mugia wae katampi kalayan kabingahan. Wilujeng manco, wilujeng ngalenyepan. Pangkatna upami Madendati tinu hiji, jantan kieu upamina. Bongkeunna kanu tilu. Pancar kanu hiji, kelas 5, terus kanu 2, pancarna hiji, kanu 5, biasa kan 4 pancarna, terus goongkeun 3 sakali deui, pancarna kanu hiji, kanu 5, pancar hiji, kanu 2, pancar hiji, 5, pancarna kanu hiji, gongkeun di kanu 3. Sapertos kitu rupina pirigan Madendati nyaeta 3, teras 5, teras 2, WD kanu 5, WD kanu 3, sakitu rupina. Tah ayeuna urang cobian dina lagu Es Lilin, rupina Es Lilin surupan ti Madendati sapertos kieu contona. Es lilin mah cicing kelapa muda, dibantun mah geuningan kasuka jadi, abdi isin dunungan sama rasana. Aduh didorong-dorong, es lilin mah naik cicing kelapa muda, dibantun
suasana. Sapertos gitu rupina apresiasi isim kuring dicakapkeun wae mung sakitu rupina. Hapunten anu kasuhun mobil sim kuring lepat atanapi teu sapagodos sim kuring da tawakuf. Hapunten anu kasuhun jembar anu ditedang. Sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun urip Sunda.